Ari sawa aki maneh teh masih jauh keneh teu? Sabar ya, tuturkeun we lah. Kedeng. Urang mah lamun pulang kampung ka Cianjur teh sok inget sesuatu. Duh, capek. Ih, bade lamun cicing di dinya mah korong maneh mungkin ngumpul. Rek, urang rek nanya ka maneh, diuk heula atuh, diuk heula. Yeuh, ari maneh bener arek dijodohkeun ka Mang Samin. Anu tengkulak cabe teh ya. Cuman gara-gara beunghar. Yeuh, urang nanya ka maneh, emang maneh bogoh ka Mang Samin kitu? Ih, naon itu? Dari maneh? Kumaha engke amun papegatan, eueuh bapana melenung, eueuh bapana ih sieun aing. Rep, zaman ayeuna mah loba kawin anu ngaroranya. Jeung deui ayeuna teh loba randa anu ngora, padahal manehna teu cinta. Tah, urang mah paur maneh kitu. Kade maneh kitu arep ah. Mohon ya tadi aku mahanya. Tah, urang sebagai gadis desa ulah nyampe ka kitu, ulah nepikeun ka ngora-ngora keneh oge kawin kitu atuh. Jadi urang teh kudu ngabahagiakeun orang tua heula. Ngarti maneh? Henteu. Teuing. Ari kawin ngarti? Ngerti. Ari kawin ngeunah teu? Ngeunah. Teuing. Urang mangkat ah. Ayo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mempeng aya ngarumpul di dieu. Urang ieu yuk, urang rapat. Rapat naon teh rapat korong? Rapat korong we bungkena sok ngorong. Lain ieu. Rapat tentang perkawinan gadis desa. Ari kawin teh naon? Kawin teh mempertemukan naonnya? Mempertemukan dua cinta saling kasih sayang. Ari kasih sayang teh naon? Sayang manuk. Teh ari diojadahkeun teh sieun teh? Ya teh sieun, amun lalakina soleh mah. Lamun goreng terus teu soleh kumaha? Kumahanya? Emang kunaon amun goreng? Era diajakan ke undangan na.